drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Abang dek munggahannya segala marahal naik iya itu aing untuk karunya kasih keneng madam moal meuli daging ini haroream iya teh da. Mah, keur masak naon mah? Dek masak daging apa dek munggahan lain? Wow, Neng mah yang request atuh mah bisa teh dijen teriyaki atau naonnya dijen cetik gitu mah beh juga bule. Meni haroream disemur we di kecapan meni kudu riweuh-riweuh Yeay, ari engke mah nuna non wae mah lamun sahur pertama. Ya iya we daging hungkul, tempe meureun tambahna. Maknya daging hungkul atuh mah apa Neng teh yang kentang mustopa gitunya, bihun, ayam pop, ayam anu dibodasan teh, ayam kalkun, ayam gulai anu kitu atuh mah meni beh variasi, beh semangat gitu puasana teh. Duitna eueuh deui, apaan atuh puasa teh sabulan lain sapoe, lamun beakeun ayeuna engke kumaha kahareupna? Iya atuh mah, ari si bapak balik moal ieu deuk puasa teh. Karage indit atuh Neng ka Malaysia na oge, atuh aya balik deui mah meureun moal meunang duit bapak maneh teh. Neng teh nya mah kayang mah kitu lamun puasa teh aya kitu jeung si bapak berkumpul nepi ka lebaran teh, bae jiga keluarga batur kitu harmonis. Biheung balik lebaran ge kagok. Ya, terbalik. Neng jadi sedih deh. Wayahna we Neng nya ayeuna mah ting sabar, bapak teh ngarantau teh jeung maneh-maneh keneh. Nya atuh tahun ayeuna henteu bareng, nya tahun hareup insyaallah atuh bareng. Sugan geus boga anak deui mamah teh. Iya mah. Geus tong dipikiran, angguran mah bantuan mamah itu pangyisikankeun bawang. Mah, naon? apa nih teh dek bulan puasanya mah. Jadi Neng teh mau meminta maaf karena kan Neng sok ngehesekeun, sok nyen ambak mama gitu. Jadi mamah teh suka marah-marah. Nya Neng, aya namanya sok maneh teh jeung soleh. Beh tepi ambekeun wae, teu dicarekan wae. Mamah ge minta hampurannya sok amak-amakan ka Neng. Iya mah. Tapi pamerkeun pake COD gamis Burgundy Neng nya mah 200.000. Ya sia mah ka inu teh keur ge mentah hampura bieu teh geus nyimpi omongan deui. Dasar budak nu tunjung. Kabur ka si Jasmine Assalamualaikum, Jasmine. Waalaikumsalam. Tumben kamu ka dieu. Har, apaan biasa lagi nih suka dia tuh Min? Kok masih? Halah, paling kamu mah geus dicarekan kan, terus kabur ka dieu. Henteu kamu mah sok suujan Kak Neng tinggal da atuh Neng geus jiga Miss Universe kieu diuk lagi. Iya, terserah we eta mah. Min, kamu udah ka mana eta meresan baju? Kamu diusir. Astagfirullah. Diusir ku sehari kamu da ieu mah imah aku atuh bari nage. Oh, dibeli imah ayu teh. Loba duit oge nya eta si Ningsih. Eta bangus meni bebeledagan kitu. Iya maaf. Jadi kamu eta dek ka mana Min? Beberes baju kitu. Aku mah dek kayak masih uwa, dek munggahan di ditu. Apaan aya di dieu mah aku sendirian atuh Neng. Ih, pan aya Neng atuh. Engke kan bisa munggahana bareng di imah Neng. Jadi kamu teh kudu ka imah si Uwa. Meni era aku teh. Meni kudu era ari kamu Jasmine meni apaan kita teh sudah seperti saudara. Jadi teh kudu era-era kan kamu gak suka minta dahar lain ka imah Neng. Gak Neng, gak usah. Aku mah di rumah si Uwa aja we gak apa-apa. Ari Neng kumaha atuh. Maknya besti Neng satu-satunya meninggalkan Neng. Neng jadi sedih. Neng sedih. Neng sedih banget. Kurang kapasnya Neng. Iya, meni lebay deh. Piragi aku kayak masih Uwa atau lain ke Arab. Atuh engke meureun Neng babaturan Min sorangan. Pan si Ica atuh jeung si Ica we. Mah, Ica teh kangen sama mama. Kemarin nenek masuk rumah sakit loh mah. Ica yang nunggunya sendiri. Ica teh takut. Takut kalau si nenek teh nyusul mama. Kalau nanti nenek nyusul mama, hari Ica sama siapa? Mama, yang tenang ya di sana. Insya Allah nanti kita berkumpul lagi ya mah di surganya Allah. Mah, dicari mama. Kalau ngalah panas kieu nya. Nah, si nenek lampir teh jeung hayang puasa di dia segala eta teh Har, nutup geuning si bunda teh. Bu Erna, di mana ada kamar ieu teh? Aduh, Mama Neng, lieur. Mulai deui si Sumari mahnya. Lieur Mama Neng ieu teh mitoha ngadon di puasa di dia. Nya, nanya naon dijawabna naon si Erna. Bu Erna teh kudu kumaha nya? Bingung ieu boga mitoha teh. Rek ditukeurna Mama Neng. Naon ditukeurkeunna ieu teh?
Eta mah tahu Bu Erna, bela ditukeran jeung biasa letter oge. Embung, alebar teuing biasa letter ditukerkeun jeung gitu kaos kitu patut. Tuh kan, Mama Neng ge embung. Kumaha tuh ieu Bu Erna Mama Neng? Geus atuh Bu Erna lah meni tong loba pikiran da kumaha deui atuh. Ngan ieu geus masak can jeung munggah. Acan Mama Neng, apaan ieu karek balik ti pasar ieu teh? Nah, balik ti pasar teh leumpang ari motor ka mana? Apaan dibawa ku si Usep Mama Neng motor teh eudeuh papajar cenah ngomong nama jeung barudak kantor. Kota gaya eta si Usep. Bu Erna ditinggalkeun di dieu geura balik pisan goblok salah kita. Kade Bu Erna tah si Usep teh boga nu lain. Moal Mama Neng apaan si Usep mah atuh cinta mati ka Bu Erna teh moal wani kitu. Nya bisi we Bu Erna atuh da kudu waspada apaan keur usum aya manu kitu teh. Moal Mama Neng si Usep mah moal waningan boga gayung lope lamun kapanggih eta ku Bu Erna si Usep boga nu kitu dikeureut ku Bu Erna moal asa-asa bagi dua. Alah meni sararion kitu Bu Erna. Ngan ieu jang munggah teh rek masak naon Bu Erna? Biasa we daging gepuk apaan ka resep si Usep eta teh jeung stik ayam nyeuna ieu teh. Aduh meni gaya kitu eta nyieun stik. Heueuh Mama Neng apanan eta teh requestan mitoha meni loba gaya pisannya geus eueuh huntuan oge. Cinta siapa? Cinta sama Pak RT. Bubub RT. Dimas, di ka mana maneh eta mah make helm kuat ka gaya kitu? Mama Neng, ya masa kan budak ya ka Jawa. Oh gitu eta teh, tapi bejana mana teh dikawinkan beneran teh eta teh? Har. Cek saha eta teh Mama Neng? Mama Neng mah teu eceuk pisan jeung di beja-beja. Geus Bu Erna balik. Mangga. Bu Erna, di ka mana? Cek si Erna ieu mah, teu balik pisan. Henteu Imas Mama Neng mah heureuy. Ngan eta maneh kuat kututumbenan kitu balik ka Jawa. Biasa lagi puasa jeung lebaran teh di dieu tara balik. Oh Mama Neng, Imas kita apa lah tutumbenan pisan. Di tah balik biasa lagi diusir. Hayang kumpul we meureun eta mah Imas keluarga maneh anu di Jawa teh. Oge nya. Tapi Imas teh sieun balik teh Mama Neng. Nah sieun kunaon naon ai maneh? Sieun dijodohkeun Imas teh Mama Neng. Apanannya? Imas teh can kawin. Terus dulur-dulur Imas teh sok ngomong kieu cenah. Imas, namana can kawin geus kolot kieu cenah. Ari Imas teh nyeri hati di ketukun teh. Jeung dia eta ngomong teh meni sanggunahna pisan nya. Jeung nu deuk diodang wae ku Imas teh. Geus atuh Imas lah meni tong didenge anu ngomong kitu mah. Ari can aya jodohna di kumaha? Eta ge ku Imas didenge Mama Neng. Eta mah anggap we angin lalu tapi karunya indung Imas jadi kepikiran Imas teh sieun gering karunya. Makanya geus kolot geus rada bau tanah. Oh gitu, tapi pan enak mah atuh geus aya jodohna Imas eta si Pak RT. Heuh, padan Imas teh deuk balik teh sakalian ngomong teh ka si Mama. Mama, Imas teh geus boga calon aya nama. Bu RT. Kumaha si Mama jigana teh langsung we Imas geus hamil cenah gitu cenah. Wah, teh kawin teh hamil da we incu. Aduh. Nah, kieu cenah helm teh. Bu. Tah geuning ayeuna diomongkeun teh. Geus Imas nya Mama Neng balik can mereman kompor. Mama Neng, di mana ya? Tong ditinggalkeun Imas dua atuh. Mama Neng. Kumaha ya Imas di si Bubub? Bubub mau kemana itu teh bawa tas? Ya Bubub, Imas teh lupa bilang sama Bubub RT, Imas teh mau pulang ke Jawa. Kenapa atuh nggak bilang kan bisa Bubub anterin nanti ke Jawanya? Iya Bubub atuh maafin Imas ya. Imas teh lupa ini teh mengasih tahu kepada Bubub apanan HP Imas tehnya menyemplung eta pada saat Imas non ngaranna teh nyusul jadi teu bisa kontekan HP-na rusak. Ya udah atuh Bubub beliin HP ya, sekalian da anterin ke terminal, takut nanti teh Bubub Imas teh diambil sama yang lain. Bener eta teh Bub? Meni rara bisa Bubub ka Imas meni. Ati Imas teh makin cinta, gimana pangmelikan Imas atunya? Ayo atuh Bub. Bubub. Kenapa Bub? Imas mau digandeng tangannya. Ya udah atuh Bubub RT gandeng ya. Bener romantis kieu bukan Bubub RT. Ning, aku mau pergi. Iya, sok we Min. Ning, aku mau pergi. Iya sok. Neng meni aku dek indit. Iya Jasmine sok we dek indit mah. Meni sok ngaganggu ning keur lalajo teh. Lain meni kamu teh meni aku dek indit, pan imah dek dikunci, kamu dikuncikan di jero. Heuhnya imah Jasmine. Panya teh imah neng atuh udah nyaman seperti di rumah sendiri. Nyanggeus atuh neng pulang heulanya. Kamu titi DJ Min. Naon titi DJ teh? Artis. Hati-hati di jalan. Bye. Ini segala disingkat yang modal. Yali. Assalamualaikum Neng. Haikal, waalaikumsalam. Ari Haikal mau kemana? Menjaga pandangan. Haikal bade ke pesantren Neng, ya teh bade kajian. Oh gitu Haikal. Iya, Haikal pergi dulu ya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasep dah si Haikal teh da bercahaya gitu. Tapi da aya mun bogoh teh jadi redup, sok jadi dark brown. Neng mah teh suka
Yoling yoling. Salam atuh Neng gelis aya asup ka imah teh. Ya udah atuh jadian deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu atuh ari budak mamah mah kudu soleh. Meni sengit kieu ya teh, sengit daging semur kecap. Dahar lapar. Pas pisan. Neng, tong wara dahar, anterkeun lah ieu. Meni kalak ka dititah euk dahar oge. Tong ka dahar, ye panganterkeun lah ieu ka Mak Uyun. Ya. Naon ieu teh nya eusina? Si Ica pas pisan, Ica. Apa Neng? Iya aya ti si Mama, Ca. Ting naon tapi juga nama isina daging ya. Nuhun ya Neng. Ari kamu geus ti mana, Ca? Ica mah tadi dari makam abis ziarah. Karunya si Ica kudu ngurus Mak Uyun, makanya si Ica teh leutik keneh, yatim deui. Ya udah ya Neng, Ica pulang heula. Ica, Neng milu ke kuneng dipangbalikeun parkir kelek hiji. Hayu Neng, tapi beliinnya duanya biar kanan kiri. Boleh, Ca, nu penting mah eta kelek teh boga knalpot racing. Hayu. Alah, pohojan si bener can dibikeun. Sisanya geus ini tigana anterkeun we sorangan lah. Punten Bunda. Har, aya Mama Neng, mau naon eta? Meni sok kepo haji teh Bunda. Manya, nuhunnya Mama Neng. Ari Ibu Haji tadi bere eta teh Mama Neng. Henteu meni unta entah wah Ibu Haji mahnya lain aja lama beunghar Bu Haji teh apa geus bangkrut? Har, Ibu Haji mah atuh beunghar keneh tinggal ieu emasna loba, cincin loba. Cincin hadiah ti nu ciki oge kuat ka bangga kitu. Bunda nah warung teh temu ka wae. Manya, apana Mama Neng Bunda teh sibuk jadi ketua kumpulan Bang Emok ya teh jadi kali itu kade miluan kumpulan. Oh gitu eta teh Bunda, pantesan we tara ninggali Mama Neng teh lamun balanja teh si Haikal we anu ngaladangan teh. Tapi lamun engke mah nya mun bulan puasa ku Bunda deui eta teh ditungguan teh. Nah, ku Bunda deui, lain Bunda mah keur kaditu kade kumpulan Bang Emok. Moal Mama Neng manya, Bunda mah udah cuti. Aduh, menikah ya gitu eta kumpulan Bang Emok ge kuat kaya cutian. Apana Neng, si Haikal mah lamun bulan puasa teh kajian eta teh full 30 poe. Jadi warung teh udah nungguan ku Bunda we tungguan lebar apaan bulan puasa masuk lebar meuli nya pasti atuh Bunda komo bulan puasa mah marih mah eta teh warung teh geus nya Mama Neng mah rek balik ya si Gopi kedeung deui der. Manya, kira atuh Mama Neng rantangna can diorikeun. Har, mana rantangna leungit? Bunda, bade. Har, eta Haji Burung nu si Bunda di dahar. Ngeunah Mama Neng. Manya. Kumpul jeung Bapak. 3. Neng teh mau minta maaf mah, osok ngehesekeun kitunya pan. Naonna? Salah kan kita Ada di arahan Orang atas. lagi direkam hiji, Sok. 2, 3. enggak belum panjang. Wabarakatuh. 2, 3. Boleh Neng, tapi beliinnya duanya. Terserah. 2, 3. Bu, Mama Neng mah teu. Tara. Iya Bubuk, ya Mas teh lupa belum bilang. Apa lupa lagi? Bener ya teh Bub meni. Royal pisan eta ka Imas Bang kita Bub atuh. Meni era Imas ya meni. Jangan deui. 2, 3. Ya udah atuh Bub, sama Bub dibeliin HP ya sekalian nanti diantar ke terminal. Kan atuh aku dulu gini kok. 1, 2, 3. Ini romantis kia bukan Bub Imas. Bukan Bub gitu ya. 3.